alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang urang nyaba ka Imah Ki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berat bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang minta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ain tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunnan 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolol ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu izin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawan nyana PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik teh bah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama pardu pada tadi pardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid didinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an doraka kabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunnan 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke masjid tah heuy ieu tiluna
udah datang. RT geus pegat uratna RT. Susah. Emang harapanna berkat doang. Tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ka masjid, nu susah rajin pengajian. Malah mah lobaan nu karunya. Urang tahlil. Kajelema susah tapi nya mah rajin jasa. Masyaallah geus ulah hayang berkat, ulah hayang naon. Geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, iya fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, Waalaikumsalam. Kabehan masalah. Marina ngajaran teh kabehan, tapi ku saurang ge, Waalaikumsalam. Nu sejen teu doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah cilik. Iya bocah mah cilik ge, mungkonon sirama. Orana bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik sudah di bawah balik. Umur 10, 9 tahun, nyana geus pinter. Lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Pada di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin, belajar ilmu nikah. Urang dek dagang, belajar ilmu muamalah perdagangan. Urang dek jadi pemerintah, belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha. Dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun. Disai-sai. Masyaallah. Kumaha teh eta kiai wallahu a'lam. Bagus apa ente wallahu a'lam. Bagus baik. Niatna bener apa teh guruna. Lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna. Eta teh permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana teh eta. Ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh kok di DPR bae studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktieunan Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pira itu wede. Mengkonon ge. Nah, kronjo manjing ge. Aduh. Kebel tahun gara-garana Jawa kos gitu kebel-kebel ka Sunda deui. Tah. Ku ari mah uruk salam lah budak. Budak makan budak sepira ge. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana uluk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana ge saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang nabe ulah kada ku Muhammadiyah ieu mah pada urang nabe. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka poe hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Dideukna ceng dideuk kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil
lamun awewe na kolot geus teu pikahayangeun tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu. Tah eta mah teu dadaon dijawab. Teu dadaon ini kos kitu mah. Tapi lamun budak ngora anu masih kene ngajepret. Nah. Ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat. Sebab bakal nimbulkeun fitnah. Tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab. Jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat. Awewe teh sorana bae sorana tah. Cik sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cik mazhab Hanafi mah henteu. Mentak urang guari make qori'ah. Eta teh jadi masalah sebenarnya. Sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengkeun sora. Eta kan jadi doraka. Komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki. Kiai lalakina mah blon tah. Dicekul sama lalaki anu sok ngadengkeun ceramah awewe mah lalaki blon tah. Atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengkeun balikna blon da sebenarnya sia. Atuh ngadengkeun awewe ku lalaki awewe baris awewe bae. Dipermasalahkeun lah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira wah iki mah saking mauk deh. Urang teh lamun deuleu awewe gelis lo mantep lah. Urang ditanya, eta mah nyana nanya. Arep di Mas Bedi. Genderuwo teh naon ieu? Maksudnya teu menarik teh awewe. Mana awewe mah lembut biasana. Bade ka mana Mang Fendi? Kan geunaheun kana hatena. Neng bade ka mana Neng? Bade ka ditu. Dijajabkeun atuh kumaha Mang? Ih, culamitan. Kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Kada sora nanti awewe kos kitu. Balain kan atuh. Urang hajureut teh sakitu geulisna ge ngadenge sora teh ngadenge sora. Eueuh harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu terina aya soret. Sapareuman dah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe. Kemudian ngeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya. Urang kan jadi hayalan haram. Suara ieu mah eta mah ge panjang caritana urang keur nyaritakeun jawabus salamin ada jamaah. Nu uluk salam nalobaan urang sorangan wajib lamun urang nalobaan kemudian salamna saurang eta urang teh fardu kifayah atau lobaan atau bae urang fardu kifayah bae teh masyaallah hukumna salam jeung salat janazah beda. Ari salat janazah mah lamun teu amah disalatkeun ku budak leutik can jadi beda jeung salam budak leutik wajib dijawab fardu kifayah tapi lamun janazah ieu disalatkeun ku budak leutik ta eta teh masih keneh kadoraka eta tapi kabelah dieuna mah diralat kembali
budak leutik lamun nyolateun janazah asal mumayit pinter. Ieu cek ashab Syafi'i tetap jadi. Nu mantak jadi daun sebab dina salat teh janazah mah doa, sedengkeun budak leutik mah masih kene jauh kana dosa. Leuwih gede ditarima na doa budak leutik dibandingkeun jeung ki haji nu sok ngabohong bae dagang teu beres. Misalnya atuh hebatan gini budak leutik sedengkeun mayit mah butuhna kana doa. Budak doa mantap sakumaha kamari kiai anu henteu ikhlas ngadoana jadi imam nya ngadoa dibandingkeun jeung nu susah anu teh diondang-ondang aja aing mah karunya kanyana lah beuh keur masa hirupna kahar rasakeun jasa pamerena jeung sagala tutulungna aing wadek nyalateun teh jana kan ngadoana ikhlas tah hebatan si eta bandingkeun jeung kiai nu datang ka dinyana ge kudu di amplopan gede bae asal henteu bae ngomongkeun ki bangpak tah pokok kitu tah ieu hareusi ikhlas teh saya mah gitu. Budak letik gue can aya dosaan. Budak letik can aya dosaan. Mantak loba kakula teh anu usul. Kiai, eta aya nu maot di lembur kula mah nu ramena budak letik cenah eta kumaha tah Kiai? Budak letik kolotna babeleng ge 10 20 budak letik aya 50 mah. Larang teh ulah. Maksudnya apa pan beureun hayang sholawatna tah. Hayang sholawat ka ajeun. Nyana kurang puas beureun. Beureun besi kiai ieu hudang hees meureunna ngajawabna Mas Satur. Menang saminggu datang deui nya. Ieu pasti nanyakeun eta deui cek aing ge. Bener bae. Ya kamari kula kukulisikan ban kitu tah. Ya, jangan nanya di kiai kula nanya di lembur kula mah lamun nyalateun malalakina mah lalaki kolot paling 10 we 20 tapi lu budak mah masyaallah masal ngadenge nyala teh 50 60 eta sih larang tah ulah. Ngaulang we. Padahal tahu budak leutik cekeuna teh. Atuh masalah sekolah budak leutik. Nyana nyalateun kan budak nyalateun biasa. Pancan puguh bisa kajeun ceuk teh. Nyana nanya di pan nyana can puguh nyahueun kieu cara jolat teh puguh kolot gitu nyahueun. Aduh ya Allah kajeun ceuk teh. Nyana tetep nanyakeun emang nu bantak kajeun kunaon Kiai? Anu dibutuhkeun doa nyalateun mah budak leutik kan nya ge ilu ngadoa anu ngadoana mah can puguh ikhlas kiaina Allahumma ighfir lahu leungeun ge kaluhur Allahumma ighfir lahu warhamhu di jerona mah amplop yang gede ya aja nyileuk ka dieu heran aya naon si dieu bariasa basi tah budak leutikna mah kan ngaminan ikhlas amin 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 atuh tah anu ditarimana mah beuting budak leutik nu amin aminan tuh lamun urang pandangan ka dinya karak ojah atuh masa eta teh sok perebut shalawat no atuh dimimitian ku kolot jing atuh masalah jah shalawat ge urang mah kafarat ngaparatan mayit teh tuh fidyah karunya ka mayit fidyah teu karunya teu kudu entek so aya pernah aya nu datang ka Imam Kula Muhammadiyah nya ditakeun tahlil nya mimitina mah pajar lain Muhammadiyah ya, di perumahan ngaranna ge atuh miti nanya tahlil kemudian eta ujung-ujungna meureun nyana sok memandang di mushola nyana sok dibarere duit. Nah, akhirnya jangan nanyakeun tentang fidyah pajar lain Muhammadiyah kabelah dina kulantaran kenceng nyana oh cakate pasti MD jelaskan kula tentang fidyah begini-begini menurut ahli sunnah wal jamaah di NU seperti itu. Lamun memang Muhammadiyah nggak pakai nggak usah diributin yang begitu mah. Persis nggak pakai nggak usah diribut-ributin. Udah aja, Mas juga kalau nyalatin, walaupun Muhammadiyah ikut nggak apa-apa. Ntar giliran sholawatnya, atau jangan di depan, nerimanya belakang aja. Gue pula digitukan, karena panasun.
ayo sia ku aing jai mah aing mah malah ngusir jai mah aing sia salam wa yusannu ibtida'u sunnah ngawitan salam ngamimitian uluk salam teh aya nilai tambah sunah nu ngamimitian salam teh sunah kan urang mah biasana nu datang teh salam teh padahal mah nu diuk bae ge masalah ieu datang kiai assalamualaikum biasa tah ka kiai mah kiai nu datang kudu mah kiai kan anu salam ieu mah nu ieu kan anu nyambut assalamualaikum kiai masalah ai kudu nama nu datang ngan ketika anu darariuk nu salam nyana nu menang ganjaran ibtida nyana tah tuh ari lain kiai mah nyolonong bae waalaikum teu dijawab waalaikum oh ngajawab sararial dah tanya saya konon teu ngajawab bajingan salam mah jawab bae dek bajingan teh dek naon sebab naon ieu kan ngadoakeun salam mantap umaha lamun aya kafir uluk salam ka imah urang tuh kafir uluk salam lantaran di urang mah kapan negara demokrasi geus atuh nu nyicinangan ge nu beragama sebab syarat nomor kahiji ketuhanan yang maha esa bae aing mah sebab guru aing keur SD orang Jogja ketuhanan yang maha esa nya teu bisa orang Jogja mah esa bae nya teu bisa esa ongkos nyebut teureub teu bisa terep doyong doyong orang Jawa kok gitu doyong iya ge esa geus kitu wae tah pembawaan datang ka kuari gua lagi 2 tambah 2 titik ye itu guru gua 2 tambah 2 titik sama dengan titik tapi saya titik orang Jogja itu nah ya wa yusallu ibtidahu sunnah ngambil itu malamun aya kafir ulah dijawab sebab ieu mah kapan urusan adalah urusan ngadoakeun salam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum geus bae aya engko datang ka imah urang engko waalaikum aje gitu ya nak waalaikum geus bae kaget ulah make waalaikumsalam waalaikum tuh kan pinter berarti tah aya encek datang waalaikum nyadakan gitu assalamualaikum encek bisaeun kan lamun urang kampung Melayu makan Cina ge paseh salamna ge belah dieun kampung Melayu tah wates bisaan salamna terus deui belah ka dieu tah naon tah ka dinya tah hah terus deket Tangerang teh kota naon tah sewan ka bedul-bedulna bisa salam deh jawab sewan assalamualaikum pajar Islam we kan urang mun nyaho mah deuleu matana bintit ye kajian gugu mah ge encek lah ye waalaikum nyada assalamualaikum Pak Kiai waalaikum sok nanya kenapa waalaikum dong ge sinu kan Cina saya haji udah 3 kali wah matanya bintit atuh bintit mah bintit aja katolojok aing ye di orang kan loba anu wajah Cina padahal Islam loba di orang mah bangsa bunder tak kadinya teh terus kabelah itu terus eta daerah orang mah tadina kan encek ngadominasi di encek nah lamun aya kafir salam ka urang jawabna cukup wa alaikum bae geus atau alaika beres
panjang dongeng salam dina Bukhari. Gitulah urusan salam. Kumaha lamun kade jelema keur ngising. Orang assalamualaikum. Ada jawab keur ngising. Nu ngising da ulah ngajawab. Mun ngisi lu teu wajib ngajawab teu wajib. Bahaya ngising ngajawab atuh. Aneh salam. Ulah. Atawa keur jima jeung pamajikanana. Nah, berang-berang lantaran sono ngaranna ge panganten meureunnan lah. Atawa lain panganten lain naon ai sono mah jangan aki-aki ge. Ai sono mah nya tas ngadahar dangdeur meureun kaserengan. Nah, langsung ka imah jima jeung pamajikanana. Aya tamu. Waalaikum. Ulang aja. Moal beres. Atuh beres aja jawab. Waalaikum. Cicing we. Waalaikum. Lantaran meureunan kagok ngajawab bae. Cak tamu teh pan lain deui jawabanna. Wah, teu beres cenah ieu. Teu ulah. Termasuk wakilin nu dahar. Nu keur dahar ge teu wajib ngajawab. Aya jelema uluk salam kanu keur dahar, nu keur dahar teu wajib ngajawab salam. Teu wajib atuh. Waalaikum. Waalaikum enggak bisa keselekan bisa. Jin eta anu salam lagi kadang-kadang ngahaja hayang ditawaran. Lamun model si eta mah anu salamna. Waalaikum. Waalaikum. Atuh kan assalamualaikum assalamualaikum kan dihareup bae ulah neangan lawang. Meneangan lawang mana nu molongo. Waalaikum. 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 Teu ngajawab bari geudar ka bener aja. Mantek aing teu ngajawab ge eta nu pake kasieun. Aya ada cara wae bagus kos itu mah lolos. Remna lolos asa mana nu molongo teu beunang salam eta kan jero kali di urang kan teu belajar kabeh ge kadang-kadang salam teh sebuah barakali teh mah lain salam teh mah ngagerokeun salam mah 3 kali wassalamualaikum kadegeun pasti kudu boga imah ngan keur kagok pan meureun keur dahar teh ya keur minum teh ya atawa keur macem-macem waalaikum 2 kali Waalaikum 3 kali geus diu atuh. Ieu mah neangan waalaikum. Waalaikum. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, eta teu wajib dijawab anu terus assalamualaikum assalamualaikum ande. Kiai, waalaikum. Eta mah lain ngagro, lain salam ngagrokeun. Heuh, cara jeung kitu. Wapi hamamin jeung di padusan ai ko dihajat tadi teh keur jima beunang teu wajib ngajawab kemudian nu keur dahar wajib ngajawab termasuk nu keur di jero padusan di hamam di WC wala jawab alaihi teu kawajiban ngajawab. Jadi kesimpulanana urang sunah ngamimitian salam kemudian ngajawabna fardu kifayah mun sorangan fardu ain mun lobaan fardu kifayah mun aya nu ngajawab saurang cukup nu kabeh teu kadorakan lamun teh mah eueuh nu ngajawab doraka eleh ku sireum mengantai sasalaman ngantai sireum sok mau aya 100 200 nya sireum mah sasalaman eta hebatna sireum adabna luar biasa cak sawareh mah lain sasalaman baheula keur zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sireum jima nya sireum sireum teh jima mah ka jelema ai hewan lakian beda-beda bahasa kan beda-beda bahasa mah
menyai ka wih kebo keur jima apa budak sopan amat cecak di Bandung kudu aya tahap-tahapanna eta mah lakian atau ngajalangan tah eta mah hewan cuma ieu ka jelema udah kelakian teu bagus eta mah jangan hewan kos itu kos kotok jeung taina urang mah salah bae eta urang mah eta tai hayam susut masyaallah giliran bae ditanya Aisyah naon jeung daging kotok dibalik ya budak ai ka taina tai hayam ai dagingna daging kotok dasar orang pondok bolon teu nyaho adab-adaban bade ka mana wangsul ti bade ka mulih ti mana wangsul ti pasar beda sudah bagus itu hararese teh kitu para hadirin sadaya pribados kapapancenan pribados ulah make sim pribados eta di urang mah jadi ngadengekeun aing mah pegel ngadengeun sim pribados kawakilan aing make pribados ulah make sim aing make sim mah kadana sim abdi sim kuring kapapancenan sim abdi kapapancenan kalau make sim abdi sim kuring heg ai pribados ulah sim pribados bodem gua insya geus bae sim aing di dieu nangtung ye kawakilan sedep kadengena dararia ulah garande nya eta Sunda teh hese Sunda ulah lalamora ba antara jawaban pertanyaan yang jawab berbeda ya Allah ya Rabb Rama nuju naon kaditu ulah pun Rama pun teh ka urang ieu mah urang ai pun Rama nuju naon berarti bapak aing keur naon eta kan lu ditanya bingung ai pun teh ka urang dieu ieu pun anak ulah pun putra sopan amat ka anak ieu saya ieu pun putra pun anak tah jadi ka anak mah ulah sopan urang tah lamun ti ditu mah teu batur deui ieu putra oh muhun ieu pun anak kan hese eta Sunda belajar sejak aing ye parang sana mayar dong cuma yang gratis bae tah hese batur nanya Kiai ieu putra bener tananya oh muhun ieu pun anak kitu kuduna ulah kieu oh muhun ieu pun putra si Kiai sopan amat ke anak mah kudu sopanan sabaraha deui sabaraha gaduh putra Kiai bener tah nu ngajawab teh atuh tinu ieu mah aya 10 emang aya deui nu sanes pameget sabaraha nu pameget teh sabaraha Kiai bener tah nanya tah oh lalaki aya 4 atau 3 lalaki tah urang mah tah beda itu mah nanya dupi pameget teh sabaraha lalakina 3 henteu beunang dijawab dupi pameget teh sabaraha lala apa pamegetna aya iya tuh sopan-sopan teh ka anak ieu mah bahasa bapak ka anak ulah make putra tuh itu mah dupi putra pamegetna sabaraha oh anak lalaki aya 3 anak lalaki cek teh hese geus kitu teh nanya pun Rama nuju naon pun Rama emang bapak saha kuduna tos bae Rama nuju naon kakarak itu nu ngajawab mun anak dah pun Rama nuju kulem tuh dupi mangaji pendi anu nuju aya oh nuju ngajedog aya tah babandinganna jadi lamun kanyana cicing sopan teuing ngajedog siapa tak beda-beda bahasa teh nah ka bapak pun biang ka indung pun biang nah pun Rama dan lain-lain sebagainya nerapkeun sare kulem leloson beda mun ka Kiai leloson dupi Kiai nuju leloson tah eta sopan biasa ajengan nuju leloson dupi mah Haji Pendi nya mah keur ngagantung maneh beda bahasa lah tuh sopan teuing kulem kanya anak mah tuh
dupi mah haji pendek molor. Tuh gitu. Pun ramah kulem haji pendek molor. Eta. Ngan kuari mah mendek bisa bahasa Sunda kumaha budak di ST nu magahan ge urang Jawa. Magahan Sunda urang Jawa aing mah teu percaya aja. Bade kemana? Teu beres. Kepala sekolah teu bisa nerop-neropkeun. Heran ieu kepala sekolahna. Padu asal guru bae. Atuh kudu bahasa Sunda mah lemas. Itu naon muning. Urang makan munding. Eta gara-gara guruna orang Jogja. Loh, itu munding. Wah. Teu beres ini. Iya, teu beres. Nah, iya bahasa. Urang ge dialek teh lamun maca kitab karangan Syekh Nawawi Banten karak dibuka doang ge. Haju ka harti bae. Beuneuh dibacana. Deuk kitab naon bae karangan Syekh Nawawi Tanara ngineng termasuk tafsir Munir. Dibaca bre sebab nyanana urang-urang. Tapi lamun urang maca karangan Imam Ghazali kudu ngahulang heula urang. Atuh sia mah karangan sage ngahulang bae. Barang sana akur atuh henteu. Beda dialek bahasa beda lamun urang timur terus kitu lamun urang terus kieu. Jadi urang teh lamun maca kitab endek maca karangan sata, karangan tengetkeun karangan sa. Oh karangan hese dibacana sebab gaya bahasana beda. Terus urang mana? Urang Jawa. Jawa apa Jawa mana? Jawa Solo, Pekalongan hese berarti. Jogja hese, sebab keraton deh itu. Ya bahasa Jawa mana? Jawa Rajeg. Aing tandingna. Wis lah. Bos, aja remeng-remeng. Ya dek aja, dek ojo, dek ora, geus kitu bae, laka, laku, sarua bae. Eta